pan aya bakal anu sakedeung deui aya bakal dilakene bakal dahar sakedeung deui bakal kawin sakedeung deui saban perkara nu aya di dunia mah dana ya dulu dunia eta teh deukeut ngaran-ngaran perkara nu di dunia mah kabeh ge deukeut jeung ngaran perkara nu di dunia mah kabeh ge sakedeung eueuh nu lana eueuh nu lilajang di dunia ulah aneh lamun teh mah ayeuna paamprok tuluy isuk papisah ulah aneh lamun teh mah ayeuna ngahiji tuluy isuk pepegatan ulah aneh naon sababna sabab ngaranna ge di dunia mah nya kitu teh tempat nu deukeut jeung tempat nu sakedeung komo ceuk para ulama ahli tasawuf disebut teh sapat sepat mata hiji waktu hiji tempat anu sapat sepat mata moal aya nu lila nu ngeunah moal aya nu saineng-inengna nu peurih nu ripuh moal aya anu salalawasna kabeh ge aya tungtungna jang di dunia mah tong hariwang deui tong hariwang jeung kudu melang deui tong hariwang di dunia mah mun meunang peurih da moal salawasna ngan kudu melang di dunia mun meunang bungah sabab moal salilana tong hariwang jeung kudu melang tong hariwang lamun hirup di dunia menang ka peurih menang ka sulit menang ka teungeunah sabab di dunia mah tempat nu sakedeung jeung tempat nu deukeut jeung kudu melang di mana urang menang ka bunga menang ka tenang menang ka neunah menang ka tentrem naon sababna bisa jadi kun sakedeung isuk geto robah deui isuk geto beda deui wajar naon sababna di dunia